Ieu nu dicarioskeun berarti ti Abu Bakar Siddiq, teman terdekat Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi waktu hijrah di Mekah ka Madinah jeung Abu Bakar Siddiq. Jadi Kangjeng Nabi malahir bulan Mulud, pupus bulan Mulud, hijrah ke bulan Mulud. Jadi itu sembarangan sadayana ge eta parantos diatur ku Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi padahal ayeuna urang dina bulan Mulud ieu nya pantes lah ngagungkeun ka Kanjeng Nabi. Ban ari nu diagungkeun teh rek di mana-mana bae ge pan kudu jalma anu agung, kudu jalma anu mulia. Misalkeun ieu mah cerita dunya we heula, urang ngagungkeun bupati pan katingali nya jabatannya dunya pantes ku urang diagungkeun. Ieu cerita dunya. Urang ngagungkeun jalma nu beunghar nya bager atuh pantes, atuh komo ieu mah nu diagungkeunana Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi mah kakarak borosot kapir ge langsung sararieun ngagetar atuh Kangjeng Nabi. Masya Allah dicarioskeun dina berjanji ge mata urang lamun muludan bade maca berjanji mana mangga, bade maca sim dudurur mangga eta kene, bade maca taiba wae mangga. Mun aya jelema sok maca berjanji tapi tara maca sim dudurur nya teu naon dasarna. Atawa jelema maca sim dudurur baik maca antar teu janji teu berjanji nya sarua eta. Tuh, atawa macana diba eta teh ngabahas tentang kisah Kangjeng Nabi. Kau dina berjanji mah komplit pisan. Sami bae macana mana teh. Ya dicarioskeun Kangjeng Nabi mah tong waka. Tong waka nyarioskeun geus jadi nabi, geus jadi rasul. Kangjeng Nabi mah kakarak lahir wa zahara inda wiladatihi khawariku